di bawah ayano kaliwat kapir di bawah ayano kaliwat aduh hayang
Balik. Masuk. Oh, lama datang buah udah mana? Keluarga besar Makassar.
lihat, bisa lihat. Enggak, saat kau berada di sisiku.
Prabu Rahwana Kapapang Pedro Alatria.
tebak kekok. Anu dipingin aku pangarsana bahaya. Pasutunan silabangan kabarakan. Apun kentu kasuhun hampura kata nabah bumi seueur kabirangan kirang tata titing dibuka peryoga colokong sarang senjabana. Ini seueur kelepatanana lepatina tebak kenal natiup karompet esego juru kawihna. Dosa lala sarang ini jauh jadi hapunten dijagung-agungna. Begitu ulah satasan amit mundur amit mungkur hoyong dinambangan heula ku keluarga besar lu gaduh mangsa eka payun heula sakedah keluarga besar lu gaduh mangsa eka payun heula sakedah ibu hajat anu mana ka payun heula sakedah eta ibu hajat anu mana eka payun heula sakedah ibu hajat anu mana ibu hajat keluarga besar aturan nuhun ibu hajat anu mana eka payun heula sakedah bayu heula hayang tepang hatur nuhun pangasih katapi kalian kapingahan keluarga besar Risa anu mana eka payun heula sakedah kula hayang tepang keluarga besar kapayun heula sakedap kapayun heula sakedap bos didin bos sayur diuduk perung kapayun heula sakedah bos didin paling istrina kapayun heula bos didin anu mana kapayun heula sakedah kapayun heula sakedah kapayun heula hoyong tepang bos didin bos didin deui anu mana eka payun heula katingal ku sim kuring di kaagangan kali istrina aya sar kapayun sakedah istrina bos didin aya di Paralangon bos sayur di Gunung Perung atur nuhun geus aya kapayun atur nuhun pisan katapi kalayan kabingan ieu bangsa bingah marwata suta bingah kagiri-giri oke keluarga besar si putra Mekar Sawargi bapak anu mana eka sabuhan eka payun heula sakedah bapak kula hoyong tepang sareng bapak anu mana deui bapak eka payun heula sakedah aturan bapak kapayun eka payun ka dieu bapak hatur nuhun bagja bisa nuhun alhamdulillah reug-reug
Bapak Hajat kemana Bapak Hajat? Bapak Hajat teh Allah sudah berfungsi. Bapak Hajat teh Allah berkalimanon. Berkalimanon Bapak Hajat matur Allah hampura. Bae tadi pakihan itu Bapak Hajat berpenting dulu-duluna sarea keluar raya. Teh pokok dihilir sok adil kaharep. Sok hati-hati. Kapan dilihat yang gede nyawa jadi sama toge bijil. Hatur nuhun keluarga besar ai. Bangsa kita dulu kabeh hatur aku tadi desa di Kalapatan Agung semua tendalik ai. Berbeda sanes seorang evabitan di sanes 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 waktu sebulan biasa mata panggung ditutup. Ai. Dios. Banyak. Ya, punten ka Empang, Ibu, Mang Beben, Bading Riko, Kamang Iwan, Mang Kausun, Kamurang Kalihna, gitunya. Sampamina murang kalihna sebutan Mang Beben di desa Gerapak, Gerapak. Pak, perasaan di sekolah ini pun baru saya putar ke saya, tapi dia kekotoran ke Jepang, apa nih Husin? Fungsinya, anu haji mau kena lumpingan, anu keluar memayetan, kurang, papak, kumakai saya lagunya, lagu kita. Kurang unsurna, kurang papak, lagu, kurang jambut jangan mereka Beben.
Juara. Pak, nggak ada urusan buka. Itu. Silakan. Terus mau abjek, grip. Lain oke goblok ieu. Game lagi ya game. Lain, eta mah gitu karakai. Mau cari. Awak kalah. Siap. Tapi dah anggar pan euy. Oh. Mau lepas. Itu bobok. Oh, bobok. Ya itu. Oh, lompat. Ini jeung aing mau alat kitu. Iya. Mau alat kitu aing. Aman.
Supados dinu ayah hiburan dia teh aman kumagi ieu teh dibayar upami yang ngadoka ka dia lamun ku si puing teh dibayar dibelaan anjuk na hutang si puing ieu seni urang naon sebab seni urang teh atau itu seni Jawa Barat pimpinan bapak ieu apa tengah gaduh-gaduh seni nanging seni sadayana seni Jawa Barat anu kudu urang dimumulek tak sakitu si simkuring ulah dugikeun ka aya ka budaya kieu dan simkuring sanes modna ka kecelakaan atadapi gelut da simkuring mah ieu teh aya teh seni Sunda teh kedah dimumulai ku urang sadayana kumaha kitu mangga ti ayeuna kahareup cing seueur-seueur ka SMS naon cenah ketik aman.
kidung. Apinya lima kalah tebikun bangga setan. Mereka betul sebelum kita putih. Ayo. Atas kakinya. Rapa, air rapa. Ci. Oh, untuk lap. Alun pengantin dilapin aja ta. Satu hayu. Mana kecan bersih. Tarik. Wah. Kemukan oleh kemudian ketemu yang ini.